Ulah dituluykeun apa pe mah keung ningali situasi ieu ge. Iya punya. Tempatna oge. Age keung kata mah upuy ngomong gitu. Dan daerah kieu mah tuh bagong mulanya. Ada gua anu liwat lah nya. Ada gua anu liwat. Siap. Anu liwat. Aduh, aya jelema euy. Culina ge bolong. Culi siga banget garong anjing. Ah, lah haula we ieu mah lah. Aduh. Garong. Mah balik garong. Aduh. Anjing. Nyaan garong mak. Garong. Culina barolong gitu mah. Mengetenge garong yakin dia mama tolong. Nah, aja lemah teh kalau beuki ngebut. Pan orang teh ngajam aya baturnya. Sieun gitu. Tuh, jauh anjir keung-keung kene ah. Aing jauh kene garong. Aduh, mana beak bensin. Ah, geus ieu mah cilaka, ieu mah. Aduh, aing make bensin beak aing. Kaudag ieu mah geus ku garong kaudag. Aing ah sumputkeun mah kasumputkeun aing kudu kumaha ieu teh. Aduh. Tah, eureun geuninganan. Ape aing ngepoe. Ampun, Mang. Ieu, ningan Ampun, jelema Mang. teh. Kunaon? Kunaon ari Amang? Ulah Mang nyaho mah teh. Keula tahan heula. Naon? Padah ningali kieu meureunan. Ampun, Mang. Majarkeun garong meureunan. Awon eta teh. Awon. Wing teh Mang sieun. Sieun bade ngalewat ka dieu. Mang tarik teuing. Kalaresan aya Mang Haji ngalewat. Tapi mah api-api sieun sebenarnya Mang Haji teh. Oh, Barang mangga. barang. Sok ningali wae kanu Barang ngumpul barang. eta tuh dorong saya bensin. Piraku garong ngiringan ngadorong. Garong asli mah moal kieu. Nuhun, Mang. Iya, kena